Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhulir Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Al-hadis. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama anu lakung utama hayu urang panjatkeun puja kali puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala, anu mana parantos masian ka urang sadaya beragam-ragam kanikmatan, dimulai nikmat anu paling gede sampai ke nikmat anu paling leutik dipasikeun ka urang sadaya. Salawat beriring salam semoga dikocorkeun ka nabi urang, nabi akhir zaman, la nabiyya wala rasula ba'dah, yani habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ya, anu di mana bae ayana, mudah-mudahan Gusti Allah Subhanahu wa taala dipasihan taufik sinarang hidayah, sinarang syafaatul udwa di poe kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada malam ini urang sadaya baris nincak kana malaman 9 dina bulan Ramadan, anu mana dina malaman 9 bulan Ramadan dina salat tarawih aya kautamaan anu ieu kautamaan teh moal dipasikeun ka sasaha iwal jalma anu ngalaksanakeun salat tarawih dina malaman kasalapan. Gambar gembira ti Kanjeng Nabi melalui kitab-kitabna anu dikutip dina kitab Duratun Nasihin, anu mana ulama parantos nyarioskeun wapi lailati tasi'ata faka'anna abadallahi ta'ala ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anu mana sing sahajal mana anu salat tarawih dina malaman kasalapan, para alimul ulama ngadauh nyaritakeun dina pentingan kasalapan teh lamun urang ngalaksanakeun salat tarawih paka'anna abadallahi ta'ala, mangka kawas seperti eta jalma ibadah ka Gusti Allah ka ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kawas ibadahna para nabi, dalam artian nabi nu mana anu teu ditarima ibadahna. Nalika jalma ngalaksanakeun salat tarawih malaman kasalapan, tangtu yakin ibadahna teh bakal ditarima ku Gusti Allah seperti Gusti Allah narima ibadahna para nabi. Mudah-mudahan urang sadaya dipanjangkeun umur tur sehat badana, tur dipasihan taufik sinarang hidayah, tiasa lengkahkeun dua sampeanana, ngepatkeun dua pandanganna, niat taqarrub ngadeketkeun ka Gusti Allah ku jalan ibadah ngalaksanakeun salat tarawih. Mudah-mudahan hadirin anu aya di mana bae ayana, mudah-mudahan hadirin para hadirin dipasihan taufik sinarang hidayah, tiasa ngalaksanakeun ngajalankeun parantahan Allah, salah satu sunnah Rasul nyaeta salat tarawih. Mungkin pada kesempatan anu berbahagia ieu hanya
eta anu tiasa anu disampaikan ku sim pribados. Mudah-mudahan aya manfaatna sinarang ngajadikeun giroh penyemangat pikeun urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Usikum bittaqullah. Summa sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.